warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya anu pisuklakna siklukna. Tim kuring saja tukurulingan deui di kota Sumedang, di mana di antawisna urang napak tilas ngalangkung ka bumina artis-artis nu aya di kota Sumedang. Artis-artis kareueus kota Sumedang di antawisna teh Ocha, aya teh Uci Sucita, da geuningan ku perjalanan waktos beuki nambih wae wargi-wargi di Sumedang anu janten artis geuningan sareng alhamdulillah kawilang nyongcolang di belantika musik nasional tangtos namali internasional dari teh Ocha matos kalanglang buana kemana-mana ke Malaysia teh kemana teh kan aduh meuni kureueus tah euna urang tingali saperantosna sababaraha tahun urang kapungkur kantos ngalangkung ka bumina teh Ocha. Apakah aya perobihan dina perkawis perjalananana dina bumina sareng segala rupina kita dia mah etang-etang napak tilas mung aya kesamian sareng konten basa teh Ocha dea kesamianana nyaeta ieu sami dina sasi Ramadan. Hari ayeuna mah palinten sasi Ramadan akhir da dinten Sabtu teh urang teh palinten Sabtu Mingguan teh palinten aya sebagian anu tos non ngalaksanakeun Idul Fitri. Idul Fitri janten dua dinten deui menuju Idul Fitri tahun 2023. Upami kapungkur mah di awal-awal Ramadan pisan kapungkur mah upami telepatna kitu nya. Bagi-bagi biasa jadi penasaran konten anu mana atau nu dicereskeun bieu teh mangga kantun kayak di akhir aya video kantun diklik. Kami murilingan kota Sumedang mun jalurna rada benten sakedik punten ayeuna ge rada rencana teh bade rada puntar-puntir. Puntir kumargi bade naon namina teh ngalangkung ka bumina teh Uci pinternya Uci Sucita dari kapungkur teh ngalangkung ka dinya kumargi bumina teh Uci mah ayana di pusat kota baraya di alun-alun kota Sumedang ting pengkereun pegedeng-gedeng sareng Masjid Agung sabaraya ieu pasar kota Sumedang, pasar Sandang. Saya namina Taman Endog di Pali Atuhu, Pali Kenca, toko buku. Untuk dijaruk jumpu orang kota di Sumedang kanggo ngagaluh buku-buku barang sanesna. Kali kedap deui bade boboran teh sok seueur anu daragang ieu baragang namanya teh daragang wadah kupat sareng dagang ieu naon kembang anu sarareungit naon namanya teh kembang naon wae teh kayak kira urang ngalangkung deui baraya upami teh mah urang tos naon kukurilingan manawi kalangkungan gitunya urang tingali kembang naon wae anu aya di Taman Endog teh. Komite mah teu acan jelas gitunya mung komite mah ke ayeuna kalangkungan kembang naon nu aya di jalan ku tukang kembang nu ketengetan nyalira kembang naon wae mung anu pasti mah minten teu biasa disebatkeun moal aya beureunan kembang daun kahitutan mah tangkos kembang-kembang anu harum anu seungit gitu sabaraya. Waduh tinggali baraya bapak-bapak polisi tos hagak ending-ending kanggo ngamankeun perjalanan da emang
perjalanan ayeuna teh meureunnan Idul Fitri pertama, Idul Fitri awal beraya anu namina teh naon saatos terlepas, saatos lepas dina kungkungan si koronce tah, si corona. Nah, saatos naku corona teh kan urang teh kantos gini kan dina konten video anu bahasa teh oca bahasa eta makan iseun pisan kemarin emang dina waktu-waktu eta, waktu jalmi-jalmi langki keluar kemarin corona teh ari ayeuna mah tos bebas deui. Enten tiga naon ya? Janten jalmi-jalmi teh ku leresan parantos teu rame deui ku corona mah siga naon nya kuda leupas ti gedongan seueur pisan nu kaluar bali saurna mah aya peningkatan angkutan mudik ayeuna teh ratusan persen bukan sabaraha ratus persen gitu nya janten si kerja kerasna aparat keamanan teh tangtos langkung hawatos banyak langsung siaga, langsung disiagakeun kumargi emang seueurna langkung ti biasana. Tapi ari wayah kieu mah painten moal dugi ka rame teuing. Ya masih normal. Baraya tadi tinggal di Palih Katuhu aya Masjid Agung Sumedang, menuju aya kegiatan panggung hiburan. Sanes pagi hiburan, panggung anu ngasih argeun agama tangtos kampung religi matrapat kota teh dina leresan teh uci sucita oge kamari abdi ningal teh kantos tampil heula di dinya honda wargi masyarakat Sumedang teh ucita baraya di Payun. Leresan Payun itu aya tugu mahkota binokasi, mahkotana Raja Pajajaran. Di leresan Palih Kencana ieu aya Sumedang Creative Center, dan tempatna wargi-wargi remaja anu kreatif ngarariung didinya kanggo nuangkeun sagala kreativitasna. Lain orang muntir ya, orang muntir, orang Kabumina, orang langsung Kabumina ieu baraya Kabumina teh Uci Sucita. Baraya pilih naroskeun saha teh Uci Sucita teh artis baraya artis ti anu lahirna ti Sumedang. Ari sama simkuring kantos apal anjeunna ti zaman SMP kene. Anjeunna emang aktif pisan ngisi panggung sebagai artis, sebagai penyanyi. Janten ngarintis naon namanya teh? Ngarintis nyanyi nu karitu teh teu ujug-ujug. Teh Ocha oge kitu kapungkur abdi kantos ngalaman anjeunna teh Uci Sucita teh teh Ocha teh naon di panggung ka panggung sebagai artis cilik malih kapungkur teh ing emu teh mawi teu kaget komite mah di kancah nasional anjeunna tos janten artis nu ageng kitu oge teh Uci Sucita. Tah dina sabaraha meter deui Palih Kenca baraya aya bumina teh Uci Sucita nuju di bangun keneh. Bumina tanu pager bodas. Nah, iya bumi sepuhna, nah, Palih Kenca. Nah, lain gitu. Iya, siapa? Tuh, aya geuning mobilna B Uci. Nah, B Uci, eta deh. Palih Kenca. Nah, orang pada ngalangkung ya hukum imanya. Tuh, naon namina teh nya? Moal dugi ka ngaintimidasi hawatos dina alis istirahat kene urang mangalangkung kumpul kanggo baraya kanggo pengetahuan yen ieu jalur-jalur artis teh. Ayeuna urang ngalangkung deui ka bumina teh Ocha baraya. Heeh, urang ka bumina teh Ocha. Ke jalur mana yang diangge ayeuna mah urang jalur Pauitna. Bahasa eta mah di jalur bebas, ayeuna mah di jalur kota menuju ka bebas. Nah, jalur teh ka dieu ya. Ku Palih Payun aya rumah sakit umum Sumedang.
paling ieu paling katuhu aya PLN gedung serbaguna PLN. Nah tah itu kalebet ieu baraya kalebet perkotaan di Sumedang mah masih kena seueur bumi-bumi gaya tubel dia teh masih kena arasli kena sebagian margi ya emang kawasan-kawasan anu caket ka kawasan kota di mana gegeden lalinggih malita baraya di Palih Katuhu teh aya pemakaman agung raja-raja Sumedang Palih Katuhu. Ini orang uih dewe nya orang ningali orang lebat di kota ini orang ngalaku dan pemakaman Konjeng Pangeran Kornel kan di dinya makam itu Palih Katuhu. Dan orang ke Palih Kanca urang menuju ka bumina teh Oca baraya. Ka teh Oca mah urang naon namina teh? Ka teh Oca mah urang dilawankeun we nya. Dilawankeun dari ka teh Oci mah tadi, Uci Sucita mah tadi rada kararago kene lah hiji waktu urang ngahajakeun pami teh mah gitu nya. Pami teh mah aya waktu terus kalandep ku pemirsa sadaya. Kayak nama urang ka teh Oca heula nyanak di jalur alun-alun Kabupaten Sumedang. Nah, tuh jalurnya ka dieu yeuh. Gitu baraya. Nah, baraya untuk menuju ke bumina teh Oca teh dieu seueur pisan anu ari jalan. Janten suami teh mah wargi-wargi anu peryogi ka teh Oca bade ameng tong hariwang pami teh mah di jalan-jalan apakah di jalan-jalan aya tukang daharkeun atau naon? Aya seueur eta tukang jajanan. Tah di Palih Kanca ieu aya Islamic Center. Gedung Islamic Center di Kanca baraya. Pusdai pusat dakwah Islam. Bumi teh Oca tuh Palih Katuhu tuh lain dilawankeun. Nu ti kajauhan geus katingali. Urang salawat heula baraya mudah-mudahan ketepaan sohorna ketepaan rezeki teh Oca ka urang ka Palih Katuhu da ieu gimana baraya. Waduh agung dieu nya baraya masih kene agung ya heuh mau menciutnya mana sina. Naon eta urang ngapungkirkeun ya ngapungkirkeun nya baraya. Tari kapungkur mah kan urang teh nyanak jalur ieu baraya. Jalur ka dieu tah. Jalur sauihna ka dieu. Terus siga pabrikna badagna bumi teh Oca. Nah kali ieu. Nah ieu baraya tah. Ieu bumina teh aduh euy. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tah sing katepaan baraya kurit tina teh Oca, teh Oca mah bager baraya. Teh Oca mah nyunda bager ramah. Gaya-gaya orang Sumedang mah da kitu baraya. Ya apalah pangitan baraya anu nuju naon namina teh anu nuju ngumbara di negeri-negeri deungeun janten pahlawan devisa misalkan di Hong Kong, di Arab, di Taiwan, di Korea, di Jepang, di suplakna di siklukna tangkasnya nyana karakter orang Sunda, karakter orang Sumedang anu ramah anu balalager gitu nya ngeres teu dari orang Sunda mah bager ramah anu ramah mah kan orang Sunda meureunna dari Sunda mah aya wah aehna aya apa gitu gitu kan orang Sunda orang Sunda aya sih emang mung teu seueur anu peneguel gitu nya orang Sunda peneguel tapi ari kararataan orang Sunda mah ramah gelis asep gitu tapi sebata asep gitu baraya ada orang nyanak jalur ya we baraya orang jalur kota deui itu tuh ya orang jalur kota deui lah arah ka Hegar dari jalur pinggiran mah tangtos rada tiseun gua yakin iya teh ieu di Katuhu teh ieu pemakaman raja-raja Sumedang teh tah Palih Katuhu tah eta tah ieu makam Raja Sumedang di
abdinya. Dan ari Sumedang mah emang kota anu naon namanya pinuh ku sajarah-sajarah kerajaan leluhur anu luar biasa gitu ya, seperti orang apal kan dah istilahnya naonnya istilahnya iya nah namanya kerajaan Pajajaran kan aya kekaitan sareng Sumedang Larang, Sumedang jantan si mahkota Binokasi yang tadi kurang kalangkungan mahkota teh aya di museum Prabu Gesadun, museum di Sumedang kita mahkota asli dan mahkota populasi jantan tangkos iketan antawi Sumedang sareng Pajajaran kiat iketan kerajaan anak kiat iketan leluhur anu sararakti kiat iketan anu istimewa di masalah silsilah darah biru kurang Sunda aya di Sumedang saparantosna di kerajaan Pajajaran anu neueuh Prabu Siliwangi nya baraya ya baraya ayeuna ye janji abdi janji simkuring ningalikeun kembang naon wae tunu diisal di jalur taman endog ya taman kembangan baraya tenang isalan kembang kembang wae sok tataan di baraya tulis kolom komentar naon eta aya kembang aya kupat aya kembang tingali resep tulus karena lebaran teh baraya isukan teh aduh kanggo baraya anu teu gaduh kasempatan kanggo mudik ka Sumedang tah ku simkuring ayeuna diwawa asieun Sumedang ayeuna teh siga kieu ye tong hariwang simkuring dibewarakeun meunaan kayaan Sumedang yen Sumedang teh endah Sumedang teh tempat pangbalikan anu mantap kuahan tempat anu mantap pika sonoeun tempat anu bagus kelah baraya lamun tos kekempel nabu wih di ka Sumedang diantos baraya muga-muga baraya dipendakkeun sareng rezekina disehatkeun digiatkeun kalawan mudik ka kota Sumedang janten jalmi anu tiasa ngabangun kota Sumedang ngabanggakeun kota Sumedang ngareueuskeun dan ngabanggakeun ngesekeun